Sanes rasa pengaruh maksud nung tujuan paulang padahal maku sinir gitu kita tepak jeung aneh dibalik ayeuna mah dibalik kumaha baheula mah karuhun urang teh pejuang paeh poso ngarebut kemerdekaan teh tina leungeun jajahan cumun nepi ka dibui di jari Cibeusi jelegur teh merdeka ari kaluar ti pambuyan teh pada ngahormat jadikeun we pejabat tuh baheula mah dibui heula baheula mah dibui heula baheula mah tuluy didasi ayeuna pati balik didasi heula tuluy dibarui jelema teh siga roblok we meureun Pak mantap abdi marek lanjutkan Pak naon hoyong pamarwan deui amin amin tepuk tangan mudah-mudahan eta mah pan pemimpin teh daek eta mah uriling ka tepis miling anya celang ka padesaan ningali potensi nu aya ningali potensi naon pariwisata supaya naon supaya ngahirupkeun jadi kahirupan eta di eta desa atau di eta pakampungan teh supaya mararaju teh pamarwan gitu eta mah nu tadi mah eta mah oknumna naon sih teh jigigan ka oknum nu tadi ning ceuk bapa ning baheula mah ayeuna mah didasi heula tuluy dibarui jelema teh eta mah oknum teu kabeh kabeh kitu naon filosofina bapak tani melaput teuy teu jeung hileupna tapi naha di mana peuteuy geus peuteyan naha hileut ujug-ujug di jero peuteuy cacakna peuteuy kanu leutik komo kanu gede korupsi teu jeung jukut polisi aya oknumna tentara aya oknumna kaseniman aya ga aya oknumna modal tukang bona itu jeung hileut peuteuy tara daekeun ngakan hileut teh naha dan geus boga hileutna atuh teh mah masing-masing oh gitu hileut teh beakna ku hileut teh peuteuy beakna ku hileut peuteuy nagara beakna ku hileut nagara tah kitu panyir cinarius yang bisa kadinya dulu jero ya ini panjang ya ya mohon Pak maha benar ayat-ayat Allah dengan segala firman-Nya mohon tah benar di dia teh aya sababaraha perkara kahiji bener cek Allah sebut teh mutlak absolut doh mati teu bisa dirobah deui kadua bener cek ilmiah tilu bener cek filosofi opat bener cek umum eta teh bedalisme beda pemahaman beda contohna cek umum nyaritakeun panon poe bijil ti wetan bener beda deui cek ilmiah kumaha cek ilmiah da panon poe mah teu bijil bumi anu muing oh gitu cek ilmiah malahan mame kapangiku ilmiah ke geus aya ada teh katerangan teh dina surat Yasin
Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, maha benar ayat-ayat Allah. Jadi kepenak lah eta teh keterangan teh dan surat Yasin meme kapangih ku ilmiah teh. Bumi teh beredar secara garis edaranana. Aya deui ceuk filosofi, kumaha ceuk filosofi, ceuk falsafah. Kumaha ceuk falsafah? Cek falsafah panon kue teh ayeuna teh geus bijil di kulon. Duh. Bidah ini. Oh, siapa jual ngabidahkeun ieu batok siapa? Di mana keterangan anak panon kue bijil di kulon atuh dah? Di mana-mana ge cek jelema mah teu wetan. Pancek filosofi dengekeun siapa batok sia. Oh, itu tong melotot atuh. Sudah ngajakan gelutin mah kumaha teh? Santai. Santai we, Bro. Santai, Bray. Kumaha teh maksudna? Naon? Panon kue pijil di kulon teh. Urang baca ku kacamata filosofi, baca ku kacamata falsafah. Kumaha macana? Ai panon poe teh kahirupan. Nuhun. Tah kahirupan bangsa urang teh ayeuna teh nyaeta geus ngiblat ka urang kulon. Nu batak sebut we panon poe bijil ti kulon. Bangsa urang teh geus ngiblat ka urang kulon. Ai kulon mana? Barat, kulon teh barat. Oh. Jadi urang teh geus ngiblat ka urang barat. Contona hahargaan kumaha ceuk dolar. Papakeanana, budayana, barudak gadis dibonceng ku motor nada tumirna teh kadeuleu. Iya nya. Tuh. Bujale ka mana-mana leung mun teh sing kayuan. Leung mun teu dosol deui. Bosol. Tong ditamahan cicing. Ya. Nuhun. Barudak gadis geuning ayeuna barudak ABG sok bandingkeun barudak ABG anu aya di mana di Yaman, di mana anu ayeuna keur berjuang deuleuh Palestina barudak ABG teh geus bisa nyarakal senjata. Budak umur 7 tahun 8 tahun teh geus bisa nembak deuleuh. Nyarakal bedil bandingkeun jeung barudak ayeuna di urang 2018. Paling ge barudak di urang mah ayeuna mah kena ngelem, Pak. Lem. Nyarakal botol, ngelem we geuning. Bensin. Kumaha teh lem teh? Bukan disedotan gitu teh. Disup. Lem softtek disedot. Ya kumaha teh softtek disedot. Duh, da urut teh teh geuning teh. Bikuman heula tuluy disedot teh. Bangun geus ngasaan angka. Pamun pernah maka beungeut aing beureum oge. Penting ngenyotan softtek. Nah. Ya gitu. Leres bapak panon poe pijil ti kulon jadi urang teh kumaha ceuk urang kulon. Dina adatna da aya pagelaran urang kulon teu afdol mun di lalajuanan teu bari mabok. Nya. Buk di beureuman. Tukang bonang kita. Ngeungeun tukang bonang sia. Anak tukang goak seuneun. Ya,
malah geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekstasi makadon sabu-sabu jeung sajabana geus jadi bahan komoditas. gampang tato unggul awak orang barat Bukan gampang tentu ditato Pak. Bingung ku tato. tato naon bagus Naon? Komo tanah bujurna tato we unggul. Eta mah budug kata juri. Tah kitu aja. Loba nu ngararajo. Heuh. Ieu teh poho kana budaya di urang. Ai budaya teh anu aya patula patalina sareng peradaban martabat hiji bangsa bisa diukur ku budayana mun seuk budayana awet-awetan ruksak ke bangsana. Balo Taroskeun ka dalam karya di kumaha leres teh ya mohon tah ku ayana beuki ngaco ieu zaman barudak nyaeta beuki ngaco mohon tah para dewa teh ngalungsurkeun wahyu cakraningrat. Para dewa ngalungsurkeun wahyu cakraningrat. Heuh. Naon teh wahyu teh? Aya wahyu teh firman Allah anu teu meunang dimangmangan deui. Ari cakra teh seukeut. Sing saha jelema nu kaancikan ku eta wahyu cakraningrat bakal seukeut paningali lahirna, bakal seukeut paningali batinna, bakal seukeut pandenge lahirna, seukeut pandenge batinna. Ari ningratna Tah dewek teh ayeuna